Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing patepang deui sareng Bu Ulfi tina pembelajaran bahasa Sunda nyaeta ngatetkeun kalimah. Ayeuna hideuk diajar ngatetkeun 2 kalimah jadi hiji. Tong poho tong ngilap like jeung subscribe na. Hatur nuhun sadayana. Tina kompetensi dasar nyaeta 3.3 ngartoskeun eosi teks sederhana geunana cuaca sareng usum, ngalangkungan teks lagu, gambar sareng video. 4.3 nyaeta ngalayankeun teks deskripsi sederhana tentang hawa jeung usum ti basa lisan jeung tulisan. Tina tujuan pangajaran, siswa tiasa ngatetkeun kalimah kalawan merendah. Siswa tiasa ngatetkeun 2 kalimah jadi hiji. Kalimah make kecap panyambung. Tingali ti halaman 40 jeung 41 nyaeta prakantetkeun 2 kalimah di handap jadi hiji kalimah kalawan make kecap panyambung jeung basa waktu lantaran atawa cara dina contoh. Contoh kahiji, usum halodo cai saraat. Dalam bahasa Indonesia, musim panas air kering. Yang B, patani teu bisa melak pare. Dalam bahasa Indonesia, petani tidak bisa menanam padi. Ti kecap panyambung nyaeta lantaran. Lantaran usum halodo cai saraat, patani teu bisa melak pare. Dalam bahasa Indonesianya, karena musim panas air kering, petani tidak bisa menanam padi. Nomor 2, A. Barudak gancang ngarampi. Dalam bahasa Indonesianya adalah anak-anak cepat udahan atau cepat selesai. Yang B, waktu geus maju ka peuting. Dalam bahasa Indonesianya, waktu sudah beranjak malam atau waktu sudah mulai malam. Yang C-nya kecap panyambung nyaeta jeung barudak gancang ngarampi waktu geus maju ka peuting. Dan anak-anak sudah cepat selesai karena waktu sudah hampir malam. Nomor 3, asih ka sakolah di payung. Dalam bahasa Indonesianya, asih pergi ke sekolah memakai payung. B, hujan badak. Dalam bahasa Indonesianya, hujan sangat deras atau besar. C, kecap panyambung kalimatna nyaeta lantaran. Asih ka sakolah di payung. Lantaran hujan badak. Dalam bahasa Indonesianya nyaeta asih pergi ke sekolah memakai payung dikarenakan hujan yang sangat deras atau hujan yang besar sekali. Nomor 4, panana ka kantor di jaket. Dalam bahasa Indonesianya adalah panana pergi ke kantor memakai jaket. B, hawa karasa tiris. Dalam bahasa Indonesianya adalah udara terasa dingin. C, kecap panyambung kalimatna nyaeta basa panana ka kantor di jaket. Hawa karasa tiris. Dalam bahasa Indonesianya adalah biasanya panana pergi ke kantor memakai jaket, udara terasa dingin.
Nomor 5. Gali balik di sekolah make topi. Dalam bahasa Indonesianya, Gali pulang dari sekolah menggunakan topi atau memakai topi. Poe moreret panas. Dalam bahasa Indonesianya, hari ini sangat panas sekali. C. Kecap panyambung kalimahna nyaeta waktu Gali balik di sekolah make topi poe moreret panas. Dalam bahasa Indonesianya yaitu waktu Gali pulang dari sekolah menggunakan atau memakai topi itu hari yang sangat panas. Demikianlah pembelajaran dari Bu Ulfi. Bu Ulfi ucapkan hatur nuhun sadayana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.